doso kenyal-kenyal mun dipedho nu kitu namina dodol rasanaku mata ngirut rea jalma nu kapincut landong baut jeung jamedut kakoncara dodol Garut rasana loba gerak cobian ulah cameru tanu kieu dodol Garut dijualna di mana-mana di warung di kaki lima ge aya amis nu mata ngirup tanu raos dodol Garut sok di pareseran bu tah sakilo 12.000 tah kop tah dimurahkeun bu nu amis bu anu garenyal kenyal pek tabu asli di Garut bu dodol bulan bu 2000-an sakilo atuh teu ngira ibu alah ari si ibu yuk dodol pak mak ceu cemes cedah ceha sok dodol yuk rasanaku mata ngirut rea jalma nu kapincut landong baut jeung jamedut kakoncara dodol Garut pilihan ibu rasana loba gerak cobian ulah cameru tanu kieu dodol Garut dijualna di mana-mana di warung di kaki lima ge aya nu amis nu mata ngirut tanu raos dodol Garut kakoncara dodol Garut kakoncara dodol Garut kakoncara
telah nak dodol garu.